Ya coba terangkan anu sebenar-benarna. Ye, asa busupah teh manehanana teh nembongkeun ka fakiran, nembongkeun ka teu boga. Anu kuari boga simpenan-simpenan besi dibuktikeun, nu kuari boga simpenan-simpenan duit bakal dibuktikeun, kuari boga simpenan-simpenan berbagai-bagai harta di akhirat bakal dibukti-buktikeun, dikumahakeun, dibelem emas, dibelem perak, besi, logam, termasuk naon bae harta dibelem di neraka jahanam. Sanggeus tadi belum fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, ditendenkeun harta tersebut kanu bogana, katarangna, kacangkengna, katonggongna. Bahasa kitu teh maksudna mah ka awakna. Deh, atuh awakna kan leutik sedengkeun harta sakitu lobana. Wa tuwassa'u junuduhum, digedekeun kulitna. Kulitna digedekeun supaya mahi harta simpenannya. Sabaraha miliar, sabaraha triliun, mun emas sabaraha balok, perak kitu kene, mun besi kitu kene. Ieu awakna digedekeun, ditangkubkeun, ditangkarakeun. Sanggeus teh dibelem di neraka jahanam, diangkat, dibentukkan istrika, fatukwa bihajibahum, diistrikakeun kadinya golosor, 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 terus diantepkeun di dinya gosokanana istrikana blek siksa atuh ngaranna. Bisi ente hayang ke digosok di akhirat, simpen duit ente. Besi ente hayang diistrika, maka istrikaan ente kene bakalna simpen emas ente, simpen perak ente, simpen harta ente. Engke dibuktikan bakal jadi gosokan, digosok-gosokkeun kadinya. Hayu nu kuari boga harta teu peduli ka masjid, kuari boga harta teu peduli ka pondok pesantren, kuari boga harta teu peduli ka tetangga, kuari boga harta teu peduli ka yatim piatu, teu peduli padahal eta teh kapan nu Allah. Tapi manehanana mah teu peduli, asa nu sorangan bae. Dikumpulkeun jaga di akhirat simpenan emas jeung perakna, simpenan duit-duitna, simpenan berbagai logam-logamna, termasuk besi dan lain sebagainya, digodog di neraka jahanam, dibentukkeun istrikaan, diistrikakeun. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Ya Allah, Masya Allah kan. Cihare ya sahabat ahli sufah nu maot, ahli sufah teh urang lamun ka Madinah dipengkereun bumi Kangjeng Nabi teh aya anu kaluhur eta teh tilas pondok pesantren Abu Hurairah di dinya. Berikut sahabat-sahabat nu lain, barang seorang sahabat maot Kangjeng Nabi kadinya eta teh ashabus sufah, nomor hiji sahabat walaya dua anu pang zuhud-zuhudna. Begitu cak Kangjeng Nabi coba tangkarakeun teu boga nanaon ashabus sufah mah mau dipake doang, bajuna nu dipake simpenan-simpenan. Nah kuari nu dipake doang cak Kangjeng Nabi coba gulungan ieuna buka. Begitu dibuka aya duitan sadirham. Cak Kangjeng Nabi hazakai, ieu istrikaan bakal di akhirat jadi istrikanya. Sahabat kabeh kaget, ya Allah ya Rabbi, hanya sadirham. Selang sababaraha minggu aya deui nu maot. Begitu maot ashabus sufah kene, sahabat paling zuhud. Buka cak Kangjeng Nabi ieuna, buka sampingna aya 2 dirham. Cek Kangjeng Nabi kayatan 2 istrika bakal ngaistrika. Ngajerit kabeh sahabat, ya Gusti Rasul, lamun ieu ashabus sufah bae
Ayah sadinar bakal jadi istirahat, udah istrikan 2 dinar 2 istrikan atuh komo kami merenana gitulah cekang. Ke coba terangkan tuan anu sabenar-benerna kieu asabul supah teh manehanana teh nembongkeun kafakiran, nembongkeun ka teu boga. Ternyata horenganan masih kene aya nu disimpen. Jadi berarti kan teu jelas. Lamun bener teu boga kudu bener teu bogana. Lamun bener boga kudu bener bogana. Ieu padahal boga bakal jadi istrika. Mangkaning kurang hampir 1500% kos kitu. Geus lain 100% 1500. Sia rajana. Ya Allah. Nah, tah, aya keur ngabangun masjid didinya teh terus butuh keramik na. Duh, lamun aing boga mah insyaallah padahal aya di imah. Iya, jadi istrikan sia. Ayo segera paeh ya. Poho. Duit anu disimpen teu dipake kebutuhan syiar agama Allah. Geus bakal diistrikan. Kumaha lamun urang boga tuan, memang urang mah boga. Tuh masalah boga mah urang boga ngan insyrofna. Lamun di kumpul-kumpul doang teu dipake jang kepentingan agama, ieu jadi istrikan. Lamun memang urang usaha, kemudian loba untung deui bangunkeun pondok pesantren, bangunkeun majelis. Ayo tah yatim piatu. Nah, fakir miskin. Ayo cedek nyeuni mah. Tah paling bare. Jadi ieu saya abdi mah ditinggal ku salaki. Ieu di mah. Ieu sia imah ieu sia boga anak hiji. Sedeng kene. Anak hiji mah. Atuh ngajepret kene. Masya Allah, dek di mana bae atuh urang ngabungahkeun mah teu harta aya. Batuh butuh pertolongan batur. Kebeneran urangna atuh gagah hajo dunia aya atuh matak naon dikawin. Siap. Ji. Pamajikanna ka keur ngabangunkeun jahe teh. Kok bisa dibangunkeun karunya? Masya Allah hese-hese teuing. Kak, daripada kakak datang deui ka di jam ngan sakadar ngabangun atuh maning kawin enggeuh. Ih, sia mah tinggaleuh. Cek pamajikan ai kitu onam kan nuhun ka asana bunga pulang. Masyaallah. Tarariis asana hate. Asana kulkas ge eleh ku eta mah tiisna. Gusti Allah. Teu cara kieu teh Kak. Hari eta emang dibangun. Heeh. Pan dibangunkeun ge atuh karunya. Ke ka ditu dikawin deh. Atuh aya sih mengarah Kak, abo. Ngabangun bae ka ulah datang ka dikawin. Ye atuh ieu mah duit kakak ngabangun ngomong kakak kawin kakak kumaha. Lain kitu ke panas hate kula ka panas sih panas. Eta mah urusan di dinya panas. Saya mendek bae. Geus teh encan si encan. Masyaallah Kak. Ulah. Aduh masyaallah. Geus teu kuat jasa pararanas cenah. Sia kajangan panas emang kumaha? Tah, aya gedebong kukula didiukan garing Kak. Pohara tah. Ngadiukan gedebong garing, pohara panas-panas hate eta. Ih Allah, ya tah teh geuraeun mah kos kitu mah. Anu tadi mah kan ngeunah. Malah mah geus dibangun Kak, geus kawin geus kakak karak 3 hiji deui Kak. Kukula dipangangankeun Kak, tenang Kak. Aya umur 18 tahun Kak. Masya Allah di Bali Kak. 8 hiji tabatu. Ieu digedekeun awakna wa tuwassa'u juluduhum hatta tud'a 'alaiha kulluha. Masyaallah didatangkeun ka dieu. Teu kabayang gua. Boro emas 100 bebekan, boro emas sakintal, perak sakintal hiji bae ge. Sagede jarum dibeulem, diteundeun di leungeun urang. Masyaallah kari. Bisa ku urang direnung-renung jeung dibayangkeun jelema nu nyimpen harta seperti eta.
komo nu ngahaja nu ngadepi deposit anu manehanana teh ngeunahan diteun dan letikna 100 juta kabelah dieuna saem dicokotan tai-taina doang kunyana dipakai ibadah gambrung teu mah bos da naon insyaallah. Kamari mah urang dongeng Imam Syafi'i cek Imam Syafi'i teh anu narok sa Imam Syafi'i mama lamun abdi dagang kumaha ieu cara ngazakatanana cek Imam Syafi'i atuh urusan zakat mah kumaha golonganana maksudna kumaha golongan kumaha atuh lamun golongan-golongan syariat mah tur si 1/4/10 emang aya di luar eta ai mama ngazakatanana lamun boga dicokot jeung kebutuhan mama sesana dibikeun ka batur eta zakat mama ya Allah warak teh ya ge Imam Abu Bakar Shibli Baghdad gane anu waktu ziarah ka Baghdad ka Abu Bakar Shibli berantakan kuburan sekelilingnya tapi eta mah utuh begitu naik ke kuburan berantakan porak-poranda dikawal dijajab ku juru kunci buka asup ka jero masya Allah tiis eta kuburan sakit tugeh turun ka handap luhurna taneuh tapi tiis pohara kula nanya aya tiis ti mana cek kula ngan make bahasa Arab emang bisa ke ulah sok ngomong saja masa dewa kaing tuh percaya bae lah aku tanya tiis ieu ti mana cek jana boro-boro ente nu kakara ka dieu kami anu geus hirup di dieu sababaraha tahu memeh kabi ge bila mana asup ka dieu tiis hese nyaritakeun anu nyahuan ieu tiis di mana tiis mah kos aya asa ya masya Allah sebab lawan tanu mantak tiis teh di jero hatena eueuh dunia di jero hatena bersih eueuh duniaan sak bakatul hiber-hiber aja eueuh dunia. Urang lamun ziarah tawa silaturahmi ka hiji jelema anu pinuh ku dunya hatena mending pinuh ku dunya bari aya jelema hatena pinuh ku dunya bari boga deres aya jelema pinuh ku dunya teu boga ieu mah pan bahaya neuleuh motor aya di hate neuleuh mobil aya di hate neuleuh truk aya di hate segala rupa aya di hate bari teu gableng eta gaji jeung nu kos kitu panas ngarendeng jeung panas eta naon eta istri ka akhirat geus muntab di dunia kene ya Allah ya Rabbi Abu Bakar Shibli eueuh dunia nya nama kebenaran aya Khawaz ngaran Khawaz ziarah tadi begitu ziarah tadinya cek Imam Abu Bakar Shibli ngendong bae ulah balik mencek bahasa orang tapi kula isuk boga kepentingan cek kana aya kegiatan ngaji di satu aya kitu onam sabodok keluar teh bada isya keluar lewat sungai Tigris Baghdad tah barang manehna kadinya geus rada jauh ti imah Abu Bakar Shibli teh sekitar bangsa sakilo aya maung ya Allah ya Rabbi cek jana inget tadi cek Ki Abu Bakar ulah balik koreng mau lompat jana balik ya dedek balik deui ka Ki Abu Bakar di tukang desa anu calangap teh mau dek lompat ka mana ya ai dek lompat ka mana ya ai ieu langsung bae nya ngagerokeun ya
Abu Bakar Shibli tulung abdi ku karomah kewalian Tuhan anjeun abdi geus teu daya teu upaya jol teu datang kakarak ge diomong doang haju datang bae plek haju datang bae sakilo padahal naik naon teu kudu ditanyakeun kaburu digegel maung siapa naik naon mama naik naon ka dia langsung dicekel celina maung ku Abu Bakar Siddiq sia pan aing geus ngomong di mana-mana aya tamu aing ulah sok diganggu sia sok macem-macem bae sia ieu tamu aing nu titah ngendongnya nya embung isukan ngaji cek dina boga kegiatan dicekel maung dikitu-kitu bangun kieu ampun ini cak nu saurang deui dicekel deui celina sia deui ilueuneun hah kunaon sia ilueuneun ampun da urang ini cak ini eta ki khawas langsung kieu bae nyekelan leungeun ka Abu Bakar ke kulit teu kaharti eta maung bisa tawadu di hareupeun mama bisa taluk di hareupeun mama emang kunaon eueuh deui cek Abu Bakar ya rahasiana di jero hate ulah aya duniaan kabeh makhluk bakal sujud ka jelema namun selama di hatena aya duniaan sarua jeung maung sia resep dunia maung ge resep dunia sia resep dahar maung mah komo lamun geus resep dunia resep dahar resep nginum cak maung wah ieu lain hakanan aing cak keneh toh lamun neulah haji pendik ieu mah ngaleuwihan ti aing cak nya ieu mah bajingan ieu mah ieu wallahu ya Allah ya Rabb bakat cek Abu Bakar Shibli teh jelema teh dipangkat jadi wali teh diukur ku karesepna kana dunia lamun masih kena resep kana dunia moal diangkat jadi wali ketika geus resep kana dunia karak diangkat jadi wali ukuran diangkat jadi wali jeung lain diangkat jadi walina ukuran resep jeung teresepna kana dunia selamanya resep kana dunia Allah bendu lamun nyana geus resep kana dunia Allah cinta ngagantungkeun cinta Allah ka hambana digantungkeun kana resep jeung teresepna terhadap dunia Allah resepkeun jasa ka hambana ketika hambana bendu kana dunia Allah bendu ka hambana selama manehanana resep kana dunia tak urang dek miceunan resep kana dunia teh mah hese jasa hayang ulah resep kana dunia teh hese jasa hayang ulah resep aya salah sahijina jelema guguru ka Abu Bakar Shibli alhamdulillah ku ari geus tersepen kana dunianya neuleuh daon geus tersep jelema-jelema kumanana geus nu dianggap hiji bae Allah nafsu jeung setan geus diperangan mulai lazat ibadah aya Allahu Akbar ngeunaheun ibadah beja kaki Abu Bakar Shibli kakarak datang doang geus kanyahoan ya geus ngeunaheun ibadah kan ngan encan aya diangkat jadi wali geus ya karak diberet titik-titik mengarah kana wali ku siap perangan deui ku nyari di perangan urusan dunia geus teu hayang makhluk kitu keneh geus eueuh di jero hate makhluk teh hiji be Allah setan geus taluk kunyana ngan hiji doang nafsu birahi jadi nyana teh lamun neuleuh pamajikan resep bae tah jam sabaraha bae jana neuleuh tas subuh ceklak neuleuh pamajikan zuhur ceklak asal neuleuh asar ceklak pamajikan sarwana di beureungnya atung geus eta doang ya cek jana ya anu sejen mah henteu bahkan lamun deuleu awewe sejen ieu birahi ieu balik cenah ka iman nurutan Sayyidina Ali jasarwa ieu jero nama eta keneh inti lo galayanan nu di luar lamun deuleu nu di luar resep balik ka iman pamajikanna ge surti nyaho entas deuleu nu sejen pas ieu ya geus nya pago jadi naon kitu ngaranna kambing hitamna mah aing keneh ieu cek jana oh masalah da ieu doang ieu apakah ieu cekna jadi gangguan ya akhirna manehanana langsung mau belati diasah heula hebat
asup nyana bada subuh ka tempat cai dicekelan barang potong sia kuai sia ieu nu ngaganggu ibadah ka aing teh aturan baca Quran haju ngagelang-gelang pemajikan ieu gara-gara namanya potong sia kuai nyana ngomong sorangan kan gitu wali mah tafakurnya nu ngaganggu ka aing ja aing dunia geus tersep ja aing mah tuh makhluk itu kene saha tuh nu ku aing dibanggakeun ja eueuh hiji be Allah hanya guru-guru sampai kangjeng Nabi eta mah wasilah hiji be Allah ja aing can diangkat jadi wali ngeunah mah geus ibadah teh tinggal ieu doang meureun gangguanan aing hah sia ku aing bismillahirrahmanirrahim batur masjid kotoknya na masjid bobogan masjid sia ku aing ieu nu ngaganggu ka aing begitu kumaha dilaksanakeun langsung Allah mere ilham ka qalbuna tek maneh teh ciptaan aing dibere mata ceuli aing kudu ditusuk mah ceuli kudu sempringkeun bobogaan kudu sempringkeun atuh salah sebab tah manu aing mata nu aing lain nu sia ceuli nu aing lain nu sia irung nu aing lain sia mangan sakadar make jeung tahan tina maksiat eta mah nu aing lamun ku sia datang ga dipotong lain jadi wali sia turun derajat tina solihin ge langsung dikiekeun di besok je aing salah meureun ye apa maning nambah kawin nah sok aja macam-macam henteu tah mah leuwih nanti aing tah mah tah keusi carekan aing dongeng eta eueuh ti dituan mah eueuh kok kitu ah variasi dong ya Allah pan aing sieun wali mah pan nya ngadengekeun pan cenah ditambahan sia kieu aing sieun bebeja nu mantak nya ngadengekeun bae aing cek Gusti Allah nu jadi raja teh aing anu ngangkat kawalian nurunkeun kawalian teh aing haju sia dek rusak diri sia atuh salah jeung teman aing lepaskeun teh besok lepaskeun lu nya jadi di jero WC di jero cai nya tapakur atuh kudu kumaha Gusti ja ieu doang anu ngaganggu mah eueuh deui jasana salian ieu mah eueuh iwati ieu bae kula ieu kukula dirasakeun eueuh sia kunaon teu muntayangkan nu bogana puntayangan nu bogana eta dakar sia teh nu aing bebeja tu ka aing oh heuh jago si bebeja ka aing puntayangan poho tu aya nu poho kakarak di jero cai teh nya ngadoa ya Allah ya Rabbi horenganan abdi teh nu abdi terbasuk anu ngagayot ge horeng nu Gusti abdi nu Gusti kitu nu ngagayot ge nu Gusti anu rarasaan abdi mah ieu kaganggu abdi kudu ngagayot ayeuna mah deuk diserahkeun bae ka Gusti ieu mah nu Gusti tatadina mah ku abdi deuk dipotong tapi ternyata Gusti ngahalangan Gusti nyanggakeun sadaya-daya mangga ieu mah nu Gusti abdi hayang lazat ibadah wa qurratu aini fi salat sakumaha Kangjeng Nabi kos kitu hayang nikmat salat hayang ngeunaheun salat langsung nyana mandi set bentuk wudu salat nyana isuk-isuk ieu duha Allahu akbar ngeunaheun salat diserahkeun ka nu bogana ulah rasan urang nah kabelah dieuna turun teh syahwat pamajikanna negor ka kok beda biasanya lain gitu kakak suka ngomong tuh nah iya hasil tadarruk ka Gusti Allah hasil mentayang ka Gusti Allah horenganan urang nu salah teh asa urang dagang untung asa nang urang iya bakal jadi siksa urang dagang rugi asa urang salah iya nu bakal jadi siksa
urang teh digawe urang aya kasalahan asanang urang ieu nu bakal jadi siksa kabeh dipusatkeun ka diri urang poho kanu bogana urang salat asan urang boga ilmu asan urang ieu nu mantap kiai loba jasa nu bisa ngaji tetapi manehanana ku ari kesalahan-kesalahanana asa bisa ngaji ieu nu salahna jelema nu sukses teh teu boga rasa bisa diserahkeun ilmu nu Gusti abdi nage nu Gusti sadaya-daya nu Gusti nyanggakeun sadaya-daya minta petunjuk ti Gusti Allah nol jadi aku ukhruj anil ilmi keluar maneh tina ilmu ukhruj an nafsika keluar maneh ti awak maneh ukhruj anil akli keluar maneh ti akal maneh lantaran cat Gusti Allah ilmu lain sia nu aing akal lain sia nu aing awak lain sia nu aing keluar sia ti dinya karak menghadap ka aing mawa roh anu takadina fa nafakh wa nafakhtu fihi mir ruhi roh nage nu aing sanggakeun geura ka aing lamun urang geus bisa nganolkeun modal kos kitu karak Allahu akbar nikmat jem sabaraha bae iraha bae di mana bae ulah aya motor di dieu di jero hatena beuh ieu mah pan aya poswan aya beat ya Allah ku ari mah aya karimun ya Allah ya Rabbi hayang ganti karena Innova hesek hayang Fortuner budak aduh budak asa paeh dina hayang mah budak asa tah eta hayang ngaderet dina kolbu ngahalangan kana lazatna ibadah ya Allah ya Rabbi tah Imam Abu Bakar Syibli diangkat jadi kutubul aulia nanaonan ulah aya dina kolbu ulah aya duniaan gerage engke ge bakal narurut boro-boro binatang nu laleutik kaya ning orai buaya maung rajana raja hewan taluk lamun Syekh Mansuruddin mau dijadikan kendaraan ku anjeunna taluk ku para aulia jadi kendaraan saya Mansur masa geus tangga beat maung teh di Lampung jadi kendaraan keur teu kitu lagi atuh teu butuh ieu ngan atuh maung hayang jadi kendaraan deui kumaha teh inget bae dongeng abah tapi eta mah dongeng abah eta teh Ki Khalil Bangkalan aya urang Arab hayang nyaho Ki Khalil hebat amat cek cenah ieu Ki Khalil teh seungit ka Arab-Arab di Arab ge tenar Ki Khalil teh geus puguh di Indonesia mah hayang apal kiai teh urang Arab teh barang datang ka dinya terus silaturahmi salat maghrib ya Allah urang Jawa atuh jadi kurang pase maca Quran waladhdallin urang Arab kaget oh kiamat ghairil maghdubi alaihim waladhdallin wah teu makmum teh urang Arab mah keun kiai urang Arab paseh Allah beres pamit jana geus ngobrol dan lain sebagainya nyaritakeun ilmu hebat horenganan kan nyana ngadenge babacaanana teu paseh lah eta kiai aya keneh kelemahanana sakitu pamit jana bada maghrib begitu pamit leumpang tah pan baheula meruyuk teh ke zaman kula ka ditu ge 882 masih ruyuk keneh musolana teh masih keneh aya kulah nu dihareup geus berangkat ya sekitar 100 meter lah kapanggih jeung mau wah kaget jana kaget gitu kaget eta kagerokeun Ki Khalil Mama Khalil Ki Khalil tolong mun cara urang mah datang ka dieu aya ada apa ini mau hai mau dengekeun ieu nya awas ya mun teh indit ghairil maghdubi alaihim waladhdallin indit sia indit orang Arab isinin orang Arab sampura cara eta kanyahoan berarti waladhdallin dan salah berarti kan aya di hatena katara ta aku alimah naon nu aya di jero hate teh kadeui cekas aduh
hebat tah waladhdallin kula jeung waladhdallin ente beda cek Khalil. Kula mah waladhdallin ikhlas lillahi taala, ente mah rekayasa asa aing hebat dibawa ilmu kana salat jadi hijab ka Gusti Allah. Urang mawa ilmu bae ka Gusti Allah jadi hijab, ilmu bae jadi hijab asa aing pang pikihna, pang fuqahana, asa aing pan nahwina, asa aing pang bulagona, asa aing dan asa aing kakarak mawa waladhdallin paseh bege ye aing sarajeng kitu kan waladhdallin. Wah eleh kabeh ku aing jauh jeung Gusti Allah, eleh jeung waladhdallin ye tuh ikhlas. Gas, isuk mah ganti waladhdallin kabeh. Atau lain gitu. Tingkat keikhlasanana ulah dibawa waktu salat. Beuh, keur waktu salat mah ulah dibawa ka kiaian. Lamun urang mawa ka kiaian keur salat kiai jadi hijab. Abuyana ulah dibawa keur salat batu jadi hijab. Urang mamawa hamba sakumaha Kangjeng menghadap ka Gusti geus dijelaskeun subhanalladzi asra bi 'abdihi abdi henteu bi Muhammadin henteu bi nabi henteu bi rasulih abdi subhanalladzi asra bi 'abdihi laila abdi sekedar hamba abdi mah lain kiai, sekedar hamba abdi mah lain buya, sekedar hamba abdi mah lain mama, sekedar hamba abdi mah lain camat, sekedar hamba abdi mah lain bupati, sekedar hamba abdi mah lain jenderal, sekedar hamba abdi mah lain bos, abdi mah hamba Gusti piceunan di luar masjid. Ketika dibawa ku urang ka hareup, awas aing mah jenderal kudu di hareup, teu meunang aya nu katoel noel jeung aing, awas ya prajurit lamun katoel jeung aing dibeslah sia ku aing. Temenang rakyat tembak supaya aboh Gusti Allah dek menghadap ka aing pan aing raja ning raja temenang mentak aya jelema datang ke masjid kiai begitu kiai datang ke masjid dek berjamaah balik deui kunaon sih mah balik deui kunaon aing pan kiai kok teu dijadikeun imam ye sial tuh budak teu kadeuleuh meureun ka kiaian aing poat teh budak aing dikuetan ngaji nahu segala rupa jasa na udah pang kiai juga ti aing doang kunaon aing teh diangkat jadi imam goblok doang geus aing mah pepegatan jeung masjid ye gara-gara dibawa predikat ngahalangan berjamaah ngahalangan ka Allah ye urang yang mandak diuk bersama kieu ye dileungitkeun kan dilengitkeun kabeh ye aing mah sapira aing jahat tuh aing mah lain polisi lain tentara atuh lain dileungitkeun emang lain sia mah lain kiai atuh emang lain eta lain dileungitkeun henteu kitu lantaran lah aing mah sapira aing geus lah geus bukan mah ka dieu mah sapira aing geus eta urang bisa ngahiji kieu teh lantaran nol coba nu lain nu henteu nol embung misah bae ngaji lagi embung embung campur kemang udah sarusak kabeh ka ditu aing makan sugih teh hayang eta nu bantak bahaya ge Wari aya babah sababara pejabat anu ngajina di mobil bae bagus ngan takaburna mah terus bae emang aing teh nyaho sabara pejabat di mobil bae ngadengekeun radio bae embung kadaele ku batur aing mah kajen kumaha ge takabur tolol sia ye parangsan aing teh nyaho meureunana ye awas ya itu membaur ngaji manu hese malain ilmiah na praktek na tah ngaleungitkeun kata kaburan jahe kan ku batur aing dianggap itu komandan ku Gusti Allah memberi aing leuwihna tibatan prajurit ku batur aing dianggap kapten ku bawahan aing meureun cak Allah mah aing kapten neraka meureun buka baju aing merek ngahiji bae geus ning jelema tah kitu kakarak eta karak jelema anu masih kene membatasi diri aing jeung batur beda ieu ayatna nu man takfatu wa bihajibahum diduruk tarangna kunaon memang make ngabahasakeun jibah tina jabatun jibah
lantaran jelema teh di mana ngahasilkeun harta dagang misalna tani misalna bisnis misalna dan lain-lain sebagainya nu kumanehanana diteangan teh hasil sanggeus hasil kan bunga hate teh tina bunga hate naik marah mai kana beungeut nu pangmulyana dina beungeut nu pangbagusna dina beungeut adalah tarang nu mantak anu diistrikan tarang gitulah rahasia. Kuari orang sedih kadele sedihna kadele kan tina tarang mengkerut tarang asal lain datang assalamualaikum kadele mengkerut ieu budak kajian kumaha ge bingung ieu kajian kumaha lain deui mengkerut ieu na deui dirempel ya geus balik salaman emang sabaraha bulan teu kabayar ku kieu nyahoan we tarang mengkerut de nu salaman ka kula waalaikumsalam emang pemajikan kunaon gitu marah tanan pan kieu nyaho tarang oh kadeuleu emang tarang lain deui tah masyaallah deui ngaji pendi waalaikumsalam ngaji emang teu dibayar jipo nyahoan bae tarang sarua kadeuleu tah jadi bunga harta kana hate tina hate kana beungeut tina beungeut marah mai tarang nomor hiji mentek jelema lamun tadina bogoh ka hiji awewe aju kuari dinyatakeun kumanehanana neng pada detik inilah saya akan menyatakan isi kandungan hatiku sejuta bintang di langit tapi satu yang bercahaya neng asana eueuh deui nu kadedelekeun ku akang Maywati neng ayeuna lah neng dek menyatakan terserah neng mandek narima datang teu ieu mah hanya membuka hatiku bahwa I love you. Masyaallah. Aduh. Sebenarnya macak si neng teh atuh abdi ge keur nungguan ucapan kakak. Berbulan-bulan bertahun-tahun mau baik can dinyatakeun mah tuh neng ge sarua bae ternyata horenganan cinta neng mah ka akang lebih daripada cinta akang budak pohara jas neng mah tak kuru ge mikiran kakak bae ieu teh penting teu daek sareberang teu daek dahar eueuh deui nu kadadeukeun ieu ti kakak bae masyaallah cek badeana abdi ge sami bae eta lain kunana di mana dicaritakeun beungeut coba ge beungeut lagi heran marah mai heheotan sorangan kakeprok sorangan nyanyi sorangan babaturan ge bingung babaturan jadi kieu ye di kunaon sih budak kieu seserian sorangan nek naon ge ujlah ajle bae masyaallah sapoe dua poe tilu poe ditanya sia kunaon sih bangona beringas amat bangona ieu bunga amat aya naon tadele cinta telah terbalas ada banget ya Allah ya Rabb nah iya jelema dagang hasil bunga hate karena banget anu jadi ukuran nu mantak aya sinar beureum sinar koneng sinar biru sinar hejo sinar dan lain-lain sebagainya di ilmu thariqah bakal kadeuleu murid anu ngalaksanakeun aturan-aturan doktrin ti guru sinarna bakal kadeuleu wayah naik apa henteuna dideuleu tina sinar wajah sebab naon sebab jana teh loba susumputan di hareupeun guru teh men ucing-ucingan oko jelema nu nyandung mah moal eureun men ucing-ucingan ngan buntutan doang engke bebeja ka kaler padahal ka kidul bebeja ka kulon padahal kawetan salilana jelema nu nyandung mah main ucing-ucingan jeung Allah sia ucing-ucingan jeung manusia bisa jeung Allah sia ucing-ucingan jeung guru thariqah ge sarua bae leuwih nyahoeun manehanna nama ucing-ucingan sia jeung guru thariqah heuh masalah ngan moal naik-naik bahkan turun nyahoeun di mana nyahoeun Allah mere neuleus sinar nu aya dina wajahna tata dina geus mulai rada marah mae kuari turun deui malah hideung kuari mah kok jadi hideung ieu budak ieu beungeut kadeuleu urang boga anak teh bisa ditanya bae nyaho bae urang
beda jeung nu sok seuseurean teh tuh aya anak kajipen di Maseurina eueuh jelema geus seuri bae terus ieu balai kadeuleu urang anak urang oh boga masalah ieu tah fatukwa biha jibahu kunaon ieu disebutkeun junubuhum cangkeng jelema sugih mah biasana kapan lamun diuk teh hayang jeung nu sugih deui jelema aya mah biasana ngariung teh hayang jeung jelema aya deui ketika jelema sugih jelema aya pejabat lamun dideuketan ku jelema miskin nyana ngageser anu paheulana ngageser adalah cangkengna sebab naon sebab make baju anu rapi anu bagus anu mahal embung katoel kudu susah cangkeng masyaallah karim nu mantak dinyatakeun dina Al-Qur'an fatukwa bihajibahuhum wa junubuhum kadang-kadang indit kan aya jelema sugih bajuna ge mahal parfumna ge sat-sat seungitna ambal aya pan aya parfum nang meuli di mingguan mah masyaallah kan dipake ku nyana enak maya teu jahun nya ge merek naon bukan kula meuli beceknya na sabaraha teh ngahutang malah mah dipake aku mau panas-panas poe mah beda nah nyana keur diuk sorangan aya nu susah datang ka dina kagigireunana embung katoel indit nu ngajakan indit teh kolbu nu ti heula berangkat cangkengna sebab bajuna besi katoel ya Allah ya Rabbi sok geser deui embung katoel kudu susah mah komo kadelna Rudin mah masyaallah kan eta mah inget ka Abu Bakar Shibli deui bae waktu manehanana ti Mesir dekat Jidah begitu ti Mesir dekat Jidah naik kapal pakaiana Rudin kan Abu Bakar Shibli berudin teh lain lalagan Rudin tapi aya hiji jelema ningali lain sembarangan jelema saha ieu teutepna rada beda asana kajen kumaha ge wali ieu cek jelema nyana Rudin di kapal teh kebenaran rame aya nu kaleungitan emas bos jeung perhiasan mutiara dina kantong anu katuduh eta jelema Rudin mah kos kitu bae katuduh bae jelema Rudin mah katuduh bae. Nah, lantaran manehanana deuk ditewak, saenggeus ditewak deuk dipeupeuh kuno tadi teh tak kudu kaela ulah main satuduh-tuduhna. Emang aya naon mun cak urang? Kieu. Bapak di mana? Abdi di Baghdad cek mana? Deuk ka mana ieu? Abdi deuk ka Jeddah, deuk ka Mekah. Emang aya naon? Ieu, bos ieu, leungit tas. Di tasna aya emasan jeung aya mutiaraan. Aju, ieu leungit nu dituduh anjeun. Masya Allah ceknya atuh kalau henteu teu bisa cek nu sejen eueuh deui jelema pangsusana jeung pangrudina ieu biasana nu susah jeung nurudin ieu nu sok malik tapi anjeun teu iya atuh teu kula mah sakikieun henteu mau duit mau ongkos ge henteu kula mau tas henteu atuh nu aya bae di awak mun kula bener-bener malik atuh lamun henteu atuh banyak kula teu mawan naon tatap ieu langsung nyana kasisi setelah kasisi nyana ngangkat leungeun neuleuh langit terus tungkul deui kana telta cai tanggah deui ka langit tungkul deui mulai daratang lauk ditonton ku kabehan ku hari sing al-hajrot lauk teh mawa mutiara kabeh dina sungutna jeung mawa emas mawa mutiara kabeh jeung mawa emas cokotan kumaha cet bus loba sakieu mana tadi nu leungitna cukup henteu sakieu kicep-kicep nya kieu bae wabehan kitu kicep dah dibalankeun tah cek manehna jadi ngaluncat nya kana laut leumpang di luhur laut plak sa eueuh kuabe jelema di kapal kaget saha eta jelema istimewa amat nah iyalah keistimewaan Abu Bakar Shibli datanglah ke Jeddah, seenggeus datang ke Jeddah terus ke Mekah. Datang ke Mekah, manehanana kapanggih jeung sababaraha jelema nu dongeng eta teh kacaritakeun ka Mekah. Ditanyakeun, Abu Bakar kok bisa kos kitu kunaon? Jelema kabeh ge bisa kos kitu asal ulah hayang. Asal ulah hayang, ieu nu mawa ngahalangan teh hayang.
hayang teh bahaya ulah hayang. Wah, jelema loba nu marere emas, marere nanaon, embung. Abu Bakar teh embung lantaran tenar di barere bae embung. Hajeuna mah diteunden bae di dinya aya. Selesai nyana dek balik langsung ngagali taneuh. Ngagali taneuh. Saenggeusna digali dek dikadinya kan cek pemikirannya lamun digali mah ieu dikubur bakal ditareangan ku jelema. Malah ge bae di mana manggih kali. Akhirnya balik ke Baghdad. Di Baghdad dibalang-balangkeun ku nyana ka Sungai Tigris. Kaduluan ku masyarakat kabeh. Aya nu wanita kiai, mama, atuh mending bagikeun bae ka masyarakat daripada dialung-alungkeun ka kali. Nya, mama ge. Atuh pan teu. Mama teh kieu. Baheula nu ngahalangan wusul ilallah teh emas jeung mutiara. Kuari lamun dibagikeun nyana mapan eta masih jauh ka Allah, mun dibere ieu tuh leuwih jauh sarua jeung mere racun mama mah. Nu mantap balik dibalang-balangkeun bae abeh jana ulah resep. Sakumaha ulah resepna mama. Oh ai kitu ona. Makanan geus balangkeun bae daripada jadi racun di dahar jadi racun. Geus. Ulah dibalangkeun ka sungai kabeh. Kabeh tenang. Salat ngeunaheun sakena teu boga nanaon. Urang mah beda lamun bogana naon ngeunaheun bohong eta. Bohong sebenarnya. Macana nu mantak dagang ge supaya ngeunaheun we cenah salat. Bol sero. Oh. Ya Allah karim. Masya Allah no. Wa zuhuruhum jeung tonggong nu mantak dibahasakeun tonggong lantaran jelema teh di mana-mana geus bogana naon eta teh jadi kebanggaan. Ai bangga teh biasana tulak cangkeng teh ayana ditonggong di cangkeng jeung bebeleberan teh kumaha kekuatan tonggongna jadi kebanggaan tonggong teh sebab jadi kekuatan nu mentak dijelaskeun dina Al-Qur'an padahal mah lain nu tilu ieu sakabeh awak disiksa ngan nu tilu ieu lah nu jadi pokok fatukwa biha jibahuhum wa julubuhum wa zuhur awakna abeh mahi simpenan jan bari diomongkeun hadza ma kanaztum li anfusikum ieu kudu simpenan teh siksaan ieu teh istrika ieu teh maka nastum harta anu kumaneh disimpen lian pusikum jang kepentingan maneh. Waktu di dunia duit disimpen jang maneh. Waktu di dunia emas disimpen jang kepentingan maneh. Waktu di dunia perak disimpen jang kepentingan maneh. Waktu di dunia besi disimpen jang kepentingan maneh. Berbagai harta-harta jang kepentingan maneh. Tidak pernah mentolerir urusan-urusan agama. Zakat tadi dikaluarkeun ku maneh, hak-hak fakir miskin tadi dikaluarkeun ku maneh. Aya sekitar syiar-syiar agama melalui bangunan masjid pondok pesantren bangsa teu pernah ditolerir ku maneh. Nah iyalah hada siksa ieu maka nastum li anfusikum warima kadoku sop icip-icip ku maneh ma kuntum taknizun. Ayo siksa babales anu baheula ku maneh disimpenan tah wari babales. Masya Allah inggis urang geuning ayat inggis anu dimimitian nama kuruban jeung kurohi pendeta jeung ku Yahudi eta mah nyalamakeun geus jelas lantaran kufar wa yasuduna an sabilillah teh geus jelas tapi horenganan mukminin geus sarua karakterna mah sarua jeung Yahudi jeung Nasrani dina pada ngumpulkeun harta cinta harta anu bahkan wala yunfikuna fi sabilillah. Nah ieu kabehan teu saha simpenan harta di dunia anu disimpen jang kepentingan dirina teu pernah mentolerir ka sekitarna leuwih zakatna teu pernah. Iyalah fatukwa bihajibahuhum wa junubuhum wa zuhurum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuku ma kuntum taknizun.
rasakan ku anjeun harta simpenan nu keluar jadi siksa ya babalasna Masya Allah untuk sing hade orang tani hasil tanina hitung di mana nisab keluarkan zakatna jeung diniatan ulah jang kepentingan pribadi kitu kene orang dagang di mana-mana tijara orang geus nisab keluarkeun zakatna jeung ulah niat jang babanda jang pribadi engke ku Gusti Allah bakal dicoba urang jadi kiai urang jadi pedagang urang jadi petani aya harta di imah urang engke ge bakal ngalabring nu menta-menta nangagerakeun saha nangagerakeun Allah sebagai hadiah ti Gusti Allah lamun urang mah persaban-persaban keneh bae komo si eta mah bedakeun ka pamajikanna eueuh kitu ka haji heuh nya ngabohong nya teu mere ngan sabaraha tikal coba hayu ye Masya Allah boro-boro batur anak nage minta modal punyana dicarekan neangan siap modal sorangan abah ge bae teu modalan ye aya yang sugih neangan sorangan anak nage nyeri hate bedak imah bapakku diteluh kos kieu iya ulah boga niatan jang sorangan ieu tah hadza ma kanastum li anfusikum ya siksa teh ternyata harta anu kumaneh disimpen jang kepentingan maneh baheula waktu di dunia wari ieu teh anu nyiksa maneh harta maneh kabelah dia nama ditafsiran ku kabehan ku ahli tasawuf ieu baju anu ngagarantung nu teu pernah dipake datang ka paeh urang teu pernah dibikeun engke bakal jadi istrikaan kita samping-samping anu numpuk teu pernah dipake kurang teh nah ieu simpenan sekali-sekali doang dipakena teh hajatan dan lain sebagainya iya bakal dibentukan istrika diistrikakeun dan lain-lain sebagainya iya sing hade terutama kaum Hawa awewe manggeus pohara jasa anu ngaran sempak aya meureun sakintalun mah anu ngaran eta teh anu paranti tutupi naon ngaranna naon ngaranna siapa nyaho bae jauh kaulinan sia meureunana aing mah ban embung nyebutkeun ge sebenarnya mah aing ge nyaho tapi kaulinan sia anu ngomong tah Allah doaku ambalayah nu ngaran jilbab nu ngaran tiung nu ngaran samping nu ngaran baju anu henteu diputer sabulan sakali acan baca ayat ieu hadza tah ieu androk hadza tah ieu kutang hadza tah ieu jilbab makana stop anu kumaneh disimpen baheula tilok dipake tian pusikeun jang kepentingan maneh istrikakeun ge makanya ngaji pendi mau jasna loba atuh geus sedeng ieu mah istri kaku jas bae ge geus apa namanya ngaluntung tinggal ngaluntung hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun masyaallah karim geus kulantaran urang mah tuh meureun nu mere kadang-kadang meureunana aya nu kudu dibeli-beli masalah dek dipake dek henteu nah kadituna dibagikeun bagikeun ulah boga niatan li anfusikum masalah sanajan aya keneh di dieu teh aya 10 keneh aya 20 keneh oh aya keneh lain jang aing jang bagikeun engke nu mana nu pantes dibere masalah teh mah kos kitu mah nah kulata sia disetrum sia ke nah teuing bebeja ka malaikat ge zabannya tah panggeulana setrum habak urang mah kuari teh maca Quran teh teu nyaho kana rahasia Al-Qur'an urang salat teu nyaho kana rahasia salat urang maca Bukhari ucapan Kangjeng Nabi sa Bukhari sa Muslim teu nyaho kana rahasiana baca kitab-kitab ulama urang teu nyaho kana rahasiana boro-boro eta urang mah dangdeur bae teu nyaho kana rahasiana dangdeur ku urang teh diala digoreng didar teu nyaho kana hikmah jeung rahasia teu nyaho bodoh urang bodoh
sangu kurang didahar dikonsumsi tiap kurang ngabutuhkan dia neker lapar teh nyaho kana rahasiana nyahona mun dahar sebe sakitu bae urang betah bodoh urang teh bodoh boro-boro kana hal cek ahli toriko dadaharan nuku urang didahar ge teu nyaho rahasiana penting mah urang mah ayeuna lapar dahar geus sakitu ningkat Wari orang ngobrol jeung ahli kedokteran. Ente boga pemajikan, boga. Kumaha ya ente rumah tangga? Ya biasa-biasa lah. Biasa-biasa. Tahu kapan jeung Habib? Ente punya istri hari muda-muda. Gimana? Ya biasa-biasa. Ada apa, Bib? Ini anak bawa obat nih. Obat apa, Bib? Gowi. Coba sini ke dokter atau ke Habib dulu. Obat apa ini? Ini ramuan. Ramuan apa? Ini diramu kencur, kunyit, kemudian sama yang pahit-pahit itu apa? Jadam dicampur sama madu sama anak taroin pupucukan. Apa itu pucuk? Udah ente rasain aja dah. Coba diinum tek. Barang diinum nyana sare bener. Habib kapan kesini lagi ya? Waduh, kenapa emang dengan Habib? Rindu gua sama Habib, padahal lain ke Habib nah. Lain tah. Jadi aya rindu tah jana tah, rindu ke Habib, ke obat. Jadi nyana teh yang merasakan obat nyaho rahasiana obat eta teh obat kuat. Sedengkeun emang geus rada mengpelehe. Mun teu make obat eta teh tinjuna elehan bae. Nah, nyana nyaho tah ka obat eta teh. Lamun ngeuleuh di mana bae hayang. Obat kos kitu teh geus jaho dadaekna tah mun geus jaho kana rahasiana membuat satu kenikmatan rindu tanyana tah rindu. Bentar Habib baturun mau obat bae. Di mana bae cuma di kantong Habib Rozak waduh lagi. Aduh. Tah eta geus jawa rindu sebab aya hikmah nu terkandung di obat eta nu membuat satu kenikmatan anu luar biasa rindunya na. Aya hiji kadaharan misalnya ieu lamun ngadahar ieu mun ngadahar ieu puyeng arareueuh ieu bener tah je coba ge didahar kurang bener urang asal we neuleuh obat eta bahkan bisa neangan urang lantaran nyaho hikmahna mun ngadahar obat mun ngadahar buah eta ngeunaheun ka dieu kada otak ye puyang leungit nyaho rahasiana urang pasti rindu jelema mabok nyana keur ngahareupan bir bintang waduh di dieu ekstasi waduh minum gunanya lah minum bir lek kadele tuh jelema aya dua ku ari mah ya dua seri sorangan kan seri yang serikeun bawa jelema aya dua ngomong ka hareup aya dua cakena sia gua jadi terus leng perasaan teh damai jana teh naon nu datangkannya perasaan ngusapannya na pamajikannya nu hideung kadeleuna putih padahal mah pendek kadeleuna jangkung padahal mah teu mandi ka beuna seungit atuh edan jinganan tuh eta nyahonya na ekstasi teh seperti eta leng sanajan nyana di jero kamar sanajan manehanana teh kitu cicing bae tapi seakan-akan menjadi surga 1 hari 2 hari 3 hari seminggu lah beak geus tah daya tahan ekstasi teh mun hiji seminggu beak tah isukna neangan duit teh hayang meuli ekstasi kudu memang aya hal asup ka dirina nikmat jasa
oh dijual motor jangan beli ekstasi, beak motor dijual mobil, jual kabeh pamajikan jeung anak demo tetep bae meuli bae. Jadi dini pamajikan jeung anak babaturanana dikumpulkeun nyana dimusyawarahkeun supaya ulah beli obat eta tetep bae malah nyana dakwah. Iya sia ka aing ulah-ulah koski karasak ku sia tah lamun sia nginung ngeunaheun ge. Ulah sok ka aing ulah-ulan bere anakna hiji teh mulai geus cak anakna jauh bah urang ada ekstasi berjamaah ya. Demo kabehan demo tinggal imah hiji-hijina nu dihuni kunyana jeung pamajikan jeung keluarga demi kenikmatan ekstasi jual bae terlantar los kabehan jelema. Gitulah mabok ekstasi encan de opium. Leuwih keras deui opium mah tuh. Masya Allah. Ditambah deui lamun ku heroin. Wah, eta mah luar biasa teh mah tuh. Disuntikeun ka dieu teh seri sorangan. Jul edan. Sia nu edan. Edan kabehan. Morfin ku ari mah. Set. Sedot di dia getihna. Geus belah dia di dia setambah disuntikan morfinna. Disedot nikmat nyana ngadahar getihnya seakan-akan aya di angkasa. Silahkan ge coba rasakeun. Di goblok boleh ditahan. Iyalah jalma nu mantak mabok kakara kubir bae ge bir teh paling rendah. Daya hayalna paling rendah geus bebeakan jelema. Lamun jelema geus nginum bir 1 sloki, 2 sloki, 3 sloki. Terus goyang di dinya tah. Naon gara sinden. Atuh duit ditenden di dia bener kan, Beb? Disungut kan, Beb? Bener-bener ya osok bantu. Eta jawara teh kos karena itu ngigelnan poho. Jalamun normal mah moal naik. Aju eta teh bujur sinden teh aduh panondari. Tarolol jasa. Aduh digeplok eta ku duit 5 juta. Poho di imah mah pamajikan jeung anak cerik tapi jada hiburan ngaranna. Menang ngejual motor isukan aya deui keliningan aya deui sinden di itu jual deui beak kabeh geus lantaran kadada loba dikawin ku nyana sinden bari mabok beak bae geus kabeh. Eta kakarak bir encan ekstasi encan magadon encan deui yahid encan deui heroin encan deui afium encan deui naon deui tah ngaranna. Loba jasa teh sekarang itu di Indonesia teh loba jasa encan ganja macem-macem eta teh leng ayeuna teh aya satu kenikmatan sehingga poho di demo ku pamajikan jeung anak atuh sabodo teuing. Nah, Roy Martin bintang film ternama di Indonesia, hampir masuk internasional. Begitu banana masuk ke dunia narkotika. Terus jangan ekstasi tangkap keluar deui malah jadi bos nanyana tangkap deui malah nikmat nyana malah di jero sel nyana teh mohon ke polisi ku polisi dicarekan dibere polisina keur babarengan yang polisi babarengan ngagele di jero jeung polisi atuh polisi dah wae tolol teh eta emang tolol kabehan. Ya moal bisa lamun teu kerja sama jeung polisi mah di jero ngagele di jero ngaektas ya tuh berarti kan eta pan lawangna jadi jaga ku polisi tapi pan di jero nya bisa jualan. Roy Martin eta Masya Allah luar biasa nu kamari teh nu awewe teh urang Tangerang sakarang ngaranna tuh pan sia nyaho bae jarima segala aduh aing dasar kerja sama jeung sia beureun.